Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, patepang dangu deui sareng dongeng Sunda ti kanal Capruk Radionet. Hiji kanal anu konten-kontena ngeunaan seni, budaya, hiburan sareng informasi. Mugi-mugi kaayaan para wargi netizen sadayana sapapaosna aya dina kasehatan sareng kulawargi aya dina panangtayungan mantena oge tinekanan anu dipimaksad. Tekendat ngahaturkeun nuhun kanu parantos subscribe, anu parantos nge-share, anu parantos like sareng komen dina ieu kanal Capruk Radionet. Oge ka anu nembe sindang anu muter konten-kontena mugi-mugi katampi. Boh bilih teu acan subscribe mangga kantun dipencet wae seratan subscribe anu beureum dipalih katuhu handap video supados aya notifikasi upami aya carios lajenganana sareng kanggo kamajengan ieu kanal Capruk Radionet. Hanca carios anu ti payun tos dugi ka Guneman Aki Jaya sareng Ajo dina ngabahas pamaksadan Ajo anu hoyong ngalap ilmu ka Aki Jaya. Kumaha terasna ieu carios mangga urang lajengkeun. Nanging sateu acana bade aya nu ngalangkung iklan layanan masyarakat anu ngemutan supados urang rajin ngumbah panangan dina raraga pencegahan COVID-19. Ji, 2, 3, 4. Si Banyo, si kecil yang menangkal. Si Banyo, keluarga ceria. Ku abdi dierokan, erokna sae pisan. Si Banyo, si kecil yang ceria. Untuk mencegah kita dari tertular penyakit-penyakit yang menular, telah hadir cairan disinfektan, cairan yang sangat luar biasa ajaib, yaitu Si Banyo, berbentuk boneka kecil yang bisa Anda bawa kemana-mana saja. Boleh didandani, boleh dilempar-lempar. Si Banyo membunuh berbagai organisme hidup, dari amuba sampai serangga, bahkan mamalia, dari gajah sampai semut. Segera dapatkan Si Banyo di tempat-tempat yang tidak dikenal. Si Banyo. Si Banyo. Jadi ujang teh geus nya gilignya geus buleud pamaksudan ieu teh. Aki Jaya nanya dina mangsa geus ngagayuh ka peuting. Ngobrol teh di patengahan henteu ditepas kawasasarina. Mohon Ki. Ngan sakitu anu kedal ti bibir Ajo. Ya ari geus kitu nyaman. Hayu atuh. Ayeuna tuturkeun Aki. Omong pribumi barisut nyeungeut lantera. Tapi sakali deui Aki ngingetan. Urang mah ukur dharma susuganan. Ajo teu apaleun jeung teu hayangeun tatanya
naha ku pribumi teh rek diajak ka mana. Nu penting mah manehna geus nya-nya gilig moal rek mundur deui. Cek Pangira Ajo, pribumi teh rek langsung ngajak turun ti imah. Tapi geuning kalah kah gek diuk deui nyarande kana bilik nu geus rada ngahlob. Ajo nu geus rek sajungjungeunang tung namah gek deui diuk pahareup-hareup jeung Aki Jaya. Aki Jaya ngeregot cai tina muk anu bujurna geus rada paretot. Ajo teu nyarita kalah kahluk tungkul. Alah. Ayeuna urang teh rek nepungan karuhun. Sugan aya dina parang. Parang di Ujang, parang di Aki. Dina nya menang parang. Weureun eta geus milik Ujang. Atuh mun dina teu parangna nya meureun tacan milikna. Teu kudu leutik hate, terus urang jadi nyalahkeun. Boh nyalahkeun ka Aki, boh nyalahkeun ka diri sorangan. Teu ayeuna sugan isuk, teu isuk sugan pagetok, teu pagetok sugan minggu hareup. Anu penting mah urangna keyeng kaharti ku Ujang tapi kalebah di nyana. Mohon Ki, kahartos. Ya syukur ari geus kitu mah. Ujang geus teu satengah. Tah buleudna paniatan teh ulah pedah keur hareupeun Aki wungkul. Tapi anu penting mah engke geus dina cunukana tempatna. Pepeujeuh ulah rek rumpad rempod. Mana komo terus ngejat bari bingbrit mah. Mun tepi ka kitu teh nyalapur teh Ujang moal bebenyangan. Omong Aki Jaya bari jung nangtung bari terus ngerongkong lantera. Jerut turun tina golodog, Ajo nuturkeun. Di luar poek merdong, cek nu bohong tea mah teka tenjo curug-curug acan. Cacak mun taya lantera mah jigana lapur. Dina maksakkeunana ge ngalengkah tangtu bakal ti tatarajong. Heueuh, da teka tenjo tincakeun atuh. Usi, tulakan wae panto mahnya. Omong Aki Jaya ka incuna. Nyaki. Walon ti jero ngon, jigana mah keur ngelonan anakna. Aki Jaya teh nya geus semu bongkok, tapi ari lempang namah gancang keneh. Padahal ukur nyorang jalan satapak bari sakapeung kudu kukurubutan. Ari Ajo keur mah tetuman lempang semu mopoek, katurug-turug ka karaharita nincak kadinya, atuh puguh remen ti tatajong jeung ti jongjolong. Sabeakna imah nuting jarumpluk terus mapai ka sisieun pager kebon. Nanjak meueusan, tepi ka mumunggang. Ti dinya mah terus mudun bari pungkal pengkol. Kenca katuhun jalan tincakeun teh remen karoyoman ku daun awi. Sakapeung mah aya dahan cucukan rada ngahalangan. Ajo mah teu apaleun yen eta teh cucuk Garut. Anu sidik leungeunna mimiti barared. Di handap sarua deui aya anu carucukan, remen ka garis ku suku lebah memuncanganana. Karasana peurih. Oge Ajo teu apaleun deui yen eta teh cucuk Limusa. Najan geus 3 poe nganjrek di imah Aki Jaya, tapi tacan kungsi Ajo teh ari lunta jauh ti buruan mah. Paling-paling ari rek kacai. Jadi manehna tacan apaleun kumaha ari suasana di luareun lembur. Komo deui diajak lunta peuting-peuting. Kumaha mun dina jalan liliwatan teh aya oray cek Ajo dina jero hatena. Oray ulang, cek beja mah anu sok liar ti peuting teh. Geus pasti kana macokna, da meureun bakal katincak. Atawa oray hejo dina tatangkalan sisieun jalan. Atuh teu oray oge meureun ari bangsa langir mah aya atawa kalabang.
naon we anu matak ngawat cilaka. Tadi nama hayang nanyakeun ka Aki Jaya, bisinya lebasa topi bahayaeun bari teu katenjo jeung kiringna. Nya Bagong onaman meureun bakal kadenge gorobasna. Tapi tepok sabab anu lempang hareupeunana anger ngungkug teu luak lieu ka tukang. Lentera anu dijingjing ku Aki Jaya ka tembong semu geuwang-gawing. Sacaang nage seuneu dina lantera henteu ngimbangan mongklengna peuting. Lantaran di langit palias teu ka tembong bulan. Ajo teu apaleun kana pananggalan Hijriah anu patali jeung caang poekna bulan. Dedengan deui anu miti ngahudang kaseber teh. Sora nu kuak-kuek asa jentre pisan ka pirengna. Tah dina tangka luhureun gawir sumber sorana teh. Rada jauh ti dinya aya nu kokoreakan, patembalan jeung sorat ciak, ciak, ciak. Kunti kitu eta teh. Tah geuning kadengena ciciakan kaos anak hayam. Cek dina hatena, bari bulu pundukna mah geus meulaan dicarengkat. Kumaha mun heueuh Kunti? Nya apan ayeuna teh malam Jumaah. Cek beja nya dina malam Jumaah pisan jurig resepeun liarna teh. Kaciptana teh heg ucang-ucangan dina dahan anu nyolodor. Buukna ngarumbay nutupan tonggong anu ceunah mah bolong gerewong. Remen ngadenge hari perkara Kunti mah tina dongeng dina radio. Cacak ukur dongengna tina radio sakitu geus mata keung komo deui mun langsung nenjo jirimna di tempat anu sakieu hara-haraeunana. Moal bisa ngaberengbeng lumpat da puguh henteu katenjo tincakeun. Mimiti Ajo ngarasa miris jeung hemar-hemir ngan wae manehna maksakeun neger-neger diri sorangan. Apan Kunti mah cek dongeng oge resepeunana teh ulin dicai. Cek dina hatena deui. Itung-itung upahan maneh ngarah jadi teger. Jeung asa piraku aya Kunti. Apan meureun ku Aki Jaya ge geus disinglar di parancahan. Jurig nyiliwuri katut setan minda rupa mangka nyingkah masing jauh. Das wae ka sisi walungan. Ari geus di sisi cai mah meueusan rada caang. Tuh geuning di tengah walungan teh aya anu tingjung kiring. Pantesna teh batu. Kadenge cai ngarecek ti lebah anu deet nama. Ajo teu apaleun yen walungan palebah anu deetna teh disebutna babantar. Ciciptan ayeuna Kunti ngolebat deui da pantesna ngoyokna teh di walungan. Cenah mun kagareuwahkeun sok terus ngakeleber. Nyao jadi entog. Nyao manuk gede nanahaon. Saluhureun heulang ruyuk anu manehna kungsi ngukut. Ieu kitu ciguludug teh cek Ajo dina hatena. Jeung naha beuting ngaranan kitu. Ari sugan teh geus tepi kanu dijugjug, sing horeng kudu rada kahilir keneh, mapai-mapai sisi walungan. Gok wae kalebah leuwih anu ngajumbleng, bangunna teh jero da caina teu ka tembong palit. Siak karasa geueuman. Di sisi pentas itu dina lebah biwir gawirna anu caneom. Aya tangkal anu dahana ngaroyom kana luhureun beungeut cai. Teuing caringin teuing kiara. Ajo teu bisa ngabedakeun da puguh ukur katangan baleg-begna. Pantesna ieu leuwih teh jadi panoroban buhaya. Nya, apan cek dongeng ge buhaya mah betaheunana dina leuwih. Tambah deui anu pikasieun teh bari anu ti heula ge tacan ilang-ilang tina ciciptan. Najan hawa peuting geus mimiti karasa turun, tapi baju anu dipake ku Ajo kalakah cipruk ku kesang. Yakin lain prabawa nyongkapna hawa, tapi lantaran keur kalimpudan ku rupa-rupa kasieun anu teu puguh juntrungna, anu saknya namah ukur direka-reka ku dirina sorangan. Lempang teh mapai-mapai birit leuwih anu rada gurawes, samemeh anjog kalebah padataran rada lega. Disebut padataran soteh dumeh henteu nang tawing, najan ari ka sisi luar namah bala ku eurih. Aki Jaya harandeg. Tungguan we di dieu, Jang. Bokna bari ngalieu ka Ajo anu ngajanteng tukangeunana. Wayahna kudu nyorangan. Da teu kaci di baturan. Nenjo beungeut leuwih anu sakitu geueumanana. Saknyana Ajo hayang balaka nyebut teu sanggup. Komo mun bari taya nu ngabaturan mah.
Ngan untung teh rada kaupahan. Aki Jaya neruskeun omonganana. Moal naon da anu ka ujang engke bakal nembongan teh karuhun lain sasaha tungguan we sugan penting ieu diparengkeun nepungan ujang Karuhun nah naon wujudna. Tapi pan aing teh manusa, Aki Jaya manusa deui. Atuh meureun karuhuna oge kudu manusa deui. Tapi nah bakal kumaha rupa anana, nah pikayung-yuneun atawa malah pikasieun. Ajo teu meunang katerangan. Perkara eta oge banget hayang ditanyakeun tapi hese rek pokna. Aki Jaya gegerenceman hareupeun beungeut walungan teuing naon anu keur diparancahkeunana mah da teu jentre. Geus kitu terus nyarita deui ka Ajo. jika nama karuhun bakal kersaeun alus milik jang. Aki Jaya ngarenghap heula. Engke di mana cai mimiti ka tembong mota? Pek alungkeun ieu tek-tek ye. Bari song ngasongkeun seureuh meunang mintal-mintal geus jadi seupaheun. Ku Ajo ditampanan laju eta seupaheun teh dikeupel bisi ragrag. Pek tah diuk we di dieu. Aki mah rek nungguan di tonggo. Keun engke diteang deui. Omong Aki Jaya bari unggah kana sengken terus ngalengkah mapai jalan satapak semunanjak. Lanterana buang gawing. Mana naon kitu ki? Teburung Ajo nanya lantaran kajurung ku kasieun teh. Moal ujang. Bet piraku karuhut makin dilakakeun ka incu buyutna. Tembal Aki Jaya bari rada mencrong kana beungeut Ajo. Jeung deui apan ujang geus gihilig. Ajo teu ngomong da rumah saeun. Apan tadi samemeh indit geus pok ka Aki Jaya yen manehna geus buleud patekadan, geus teu ngarancabang pipikiran. Piraku eta kagilig make kudu dibolaikeun, atuh meureun omongan aing teh teu bisa dicekel cek dina hatena. Apan deui aing teh hayang boga kabisa. Hanas panebusna berat kacida nya ari enggeus rek kumaha deui atuh. Mohon atuh ki. Atuh. Itu atuh. Sok, semangat. Sok, kadinya. Balon Aki Jaya nuruskeun lengkahna kabeh tonggoh. Ajo sila nyang hareupan leuwih. Kasieun jeung kakeueung satekah polah disieuhkeun. Najan dina empro namah datang deui. Manehna ngalieu ka tonggoh. Lantera anu dijingjing ku Aki Jaya geus teu katembong kalicesna. Tapi pastina si Aki ge moal jauh cek dina pamikirna. Beungeut cai anu sakitu geueumanana kumanehna dipencrong itung-itung ngadusima. Kitu soteh sanyana mah maksa-maksakeun maneh. Da ari enggeus rek kumaha deui. Dina nyana ge kudu ingkah, ingkah teh ingkah ka mana? Apan manehna mah teu nyaho jalan bertetanjeuan oge poe. Rada caang teh ukur palebah beungeut walungan. Ciak. Datang deui kitu Kunti teh. Meh bae manehna cengkat mun teu gancang inget kana udagan hayang boga kabisa mah. Piraku ngrekep sugan dan tacan kungsi aya bejana anu paeh dihakan jurig. Hanyakal tadi kasih Aki teu ditanyakeun ari anu sorana ciciakan teh naon. Ciak, nyingkah siah. Garapak aya nu hiber tina dapuran haur. Bis bae Ajo ngagorowok bakating kureuwas. Anu ngagarapak teh bangunna mah terus euteup deui, teuing kana tangkal naon. Laju kadenge sora. Kueuk. Manuk beureun cek dina hatena. Tapi manuk naon nya sorana kitu. Piraku ari heulang mah da apan hiberna oge ngalayang henteu kerep ngiplikeun jangjang.
Sora kuek-kuek patembalan jeung ciak-ciak anu asa beuki denger wae kadengena. Rasa sieun anu nyangkaruk teh terus dilawan, tapi ari kesangna mah kalahkah beuki cipruk maseuhan awak, bari napasna semu ngahegak. Heueuh, aing kasebut gede wamanen teh semet di terminal. Geuning dibawa ka dieu mah kawani teh ngadadak jadi lusles laleungitan. Gede hoak jeung papoloto teh ukur di kota, dina pagiling gisikna jelema, da ari di tempat anu sakieu sunina mah ukur mampuh kokompodan. Ajo, mata ge tong sok humayua bari asa aing jago. Sabot kitu, beungeut leuwih ka tembong semumuih. Tah, naon deui atuh ieu teh? Cek pikir Ajo. Karuhun teh kitu. Tina muih jadi motah eta cai teh. Ajo geus rek sajungjungeun cengkat, tapi ngadadak taya tangan pangawasa beak tanaga kawas nutas gawe rosa. Antara sadar jeung henteu leungeunna ujug-ujug ngalungkeun tek-tek. Teu kadenge kecemplungna da kasilep ku surat cai anu kuku cibekan. Beuki motah sorat cai beuki kuku cibekan kokocoplakan kuku cubukan. Ajo ukur bisa ngaleh-leh bari kabur pangacian. Tong waka cengkat dalah sungut rek ngabge ngadadak teu eueuh tanaga. Lol aya anu mucung hul. Mimiti karek tembong huluna. Hideung sagede tangki motor Honda Tiger. Ajo beureum bakat ku sieun. Manehna ukur mampuh sadaya-daya. Barang nyah deui beunta anu tembong teh ayeuna mah jeung beuheungna. Euleugeg kirasa tangtung panto angkot. Sisitna rada ting borelak kapantul cahaya tina cai walungan. Soloyong nyamperkeun ka sisi. Cengkat mah pimanaeun dalah ngabge geus teu bisa. Ngadadak deui bibir panon henteu bisa dirapatkeun. Ajo geus teu boga daya pikeun ngiceup-ngiceup acan. Naha nya ieu teh karuhun. Sempet keneh hatena tumanya. Naha geuning bet kieu wujudna. Boa ieu mah sato anu matuh di ieu leuwih rek liar neangan hakaneun. Ayeuna atuh aing paeh teh diteureuy ku sato anu sakieu gedena, moal teu saselewegeun. Beuki deukeut, Ajo ngan ukur wasa meletet. Silana doyong awakna semu ngadang heuak rada katunjal ku leungeun katuhuna. Najan teu pati eces ku Ajo katenjoeun, eta sato teh ngelelkeun letahna anu cagak semu beureum. Laju wae leungeun kenca Ajo anu numpang luhureun tuurna diletak sausap. Karasa haneut jeung kasap. Geus kitu mah geleyeung deui ka tengah leuwih. Lep teuleum bari terus dituturkeun ku muihna beungeut walungan. Ting kocoplak, ting kecepuk. Tekung silila. Beungeut leuwih camebleu deui sabiasa. Dedengean estu simpe. Teuing sabaraha lila Ajo ngaleh-leh hareupeun leuwih. Ingetanana selang-seling antara sadar jeung henteu tea meureun pibasaeuna mah. Disebut sadar apan anu tas kaalaman cikeneh teh sakitu ahengna jeung sama sakali teu manjing akal. Ari disebut teu sadar geuning karasa ku panca indrana, katenjo ku panon jeung kadenge ku ceuli. Malah mah atuh karasa keneh kumaha kasapna letah anu bieu ngaletak leungeun cek dina hatena. Hayu atuh jang. Ajo ngarenjag asa kagebah, ngan untung pangacianana gancang kumpul deui, da geus apal kana sora anu bieu ngagentra ka manehna. Nya bae, Aki Jaya geus ngajanteng tukangeunana. Gede milik jang. Pamaksudan ujang keur aya dina pareng. Bari teu kudu lila ngadagoanana. Tah,
Ayeuna mah tanaga teh baralik deui kana saurat-uratna. Anu tadina teu kaduga cengkat-cengkat acan ge sanggeus datang Aki Jaya mah pulih deui sahibih hari. Ajo nangtung laju undur tina birit leuwih. Mundur sawatara lengkah bari panonna mah anger manco ka tengah. Ari Aki Jaya ngalengkah ka hareup ka urut Ajo sila. Najan teu eces Aki Jaya geger nyeman deui kawas tadi. Anu rada jentre ka pireng namah ku Ajo teh ngan ukur kalimah tungtungna. Neda amit nun. Tidinya mah terus wae nikreuh deui ka jalan urut tadi. Aki Jaya ngungkug di hareup, Ajo ngiciprit nuturkeun. Taya anu ngabijilan carita, lempang bari hare-hare saja jalan tug cunduk deui ka sisi lembur. Sapanjang jalan anu disorang asa beda karasana. Kitu anu karasa ku Ajo sajeroning nikreuh balik ka urut teh. Waktu rek indit nama apan karasa pisan keungna. Jabala lampahan teh meni asa ngemplad. Tapi dina waktu balikna ngadadak jadi sirna, bari asa jadi deket deui. Ajo tacan bisa nyindekeun. Nah eta kakeung anu ngancik dina dirina teh geus koredas waktu keur aya di sisi leuwih, atawa lantaran geus mimiti biasa dina nyang hareupan suasana, atawa naon mah duka. Ngan anu sidik dina batina asa timbul wawanen anyar. Nah perbawa naon? Ajo tacan manggih jawabanana. Sanggeus unggah ka imah. Ajo ngilikan erloji anu basarek indit digolerkeun deukeut ranselna. Geus ampir setengah 2 geuningan. Anak kitu leuwih ti 3 jamna keluar ti imah teh atuh. Yang isuk mah wayahnya puasanya. Cek Aki Jaya. Langsung we dimanggakeun ku Ajo teh. Hanas geus lila tarang ngalakonan puasa, tapi manehna hayang maksakeun. Sabab puasa jadi bagian tina pasyaratan atuh tangtu kudu dipigawe. Mun teu ditedunan hartina guguru teh batal. Piraku sugan tapi kapaeh lang layeuskeun cek pamikirna. Rumasa aing geus lawas tara nohonan kawajiban. Getos teh puasa bareto we zaman keur budak. Lantaran ku jurung ku resep bari mun parat tapi ka magrib sok diburuhan ku ninina. Tapi kagedenakeun mah komo sanggeus campur gaul di terminal cul we ditinggalkeun puasa teh. Ulah waka anu sunat dalah puasa wajib ge sok diliwat bae. Sakapeung mah tara ieu ngarasa era mun manehna melenyun udud di tempat umum. Nya ari datangna bulan puasa mah sok diarep-arep, tapi lain rek nohonan kewajiban agama. Di Arab-Arab soteh lantaran dina mangsa arek lebaran di terminal sok loba calon penumpang anu rek mudik, anu hartina loba pirejekieun. Aduh kaleresan ayeuna mah nuju PSBB rada ngirangan panginten para wargi netizen sadayana nya di terminal teh. Harita usum marema disebutna oge. Pang-pangna pikeun kendaraan umum jurusan luar kota. Calon penumpang mudik ka daerah Jawa mah loba anu ngantri tiket setengah poe. Malah aya kalana belaan kudu mareuting heula di terminal kajeun sare ukur di tilaman koran. Puguh we pikeun Ajo mah bebeunangan sapopoe tina nyaloan teh kaitung lumayan. Kitu deui sawatara poe ti sanggeusna lebaran dina mangsana anu tas mudik marulang deui ka kota. Mobil umum teh langka anu kosong. Wanci geus mimiti ngagayuh ka janari. Aki Jaya geus asup ka pangkengna. Ajo ge terus ngagoler di patengahan kawas peuting samemehna. Bedana teh ari peuting kamari mah teu lila heula cunglik lantaran terus tibra. Ari ayeuna mah asa eueuh pitunduheun. Ngalaman aheng anu tas karandapan ku dirina teu weleh ngalangkang dina kongkolak panon. Aki Jaya ge banguna mah teu terus sare da mindeng kadenge gegerenceman. Piraku ari ngalindur onamanan. Moal kitu keur mapatkeun ajian mah cek dina pamikir Ajo. Sanggeus hayam kadenge raong kongkorongok, Ajo kakara bisa ngaleyep. Hudang-hudang teh deui basa cahaya panon poe geus maloncor tina sela-sela bilik. Di imah geus haroong,
kawas namah pangeusina geus arindit ka kebon. Aki Jaya ge teuing indit ka mahna da waktu ditempo ka pangkengna teh geus kosong. Ajo capat cipi kana saku jaketna rek neangan rokok. Ngeunahna pisan mah mun nyuruput heula kopi. Rek ka dapur sorangan we, sugan we aya termos anyar ngeusian. Kopi jeung gulana mah apan aya keneh sesa kamari sore. Apan aing teh kudu puasa. Kitu ceuk pikirna. Atuh lapur poe ieu mah moal bisa udud jeung barang dahar. Mangkaning teuing kudu sabaraha poe ngalakonan puasa teh ceuk dina hatena. Kumaha mun kudu 3 poe? Kudu saminggu atawa kudu 40 poe? Waduh. Teu kasawang kumaha seunggahna. Atuh komo lamun kudu ngalakonan mati geni anu cek bodongeng baturna ge apan sakitu beratna. Kumaha mun aing dititah kitu? Nah bakal pisanggupeun kitu. Tapi mun aing mundur atuh hartina bolai rek boga kabisa teh. Rek maksakeun. Kumaha engke we? Kumaha cek dina pamustunganana. Teu lunta ti imah da puguh lungse nataku padahal tacan bedug-bedug acan. Ngan asa katulunganna teh dina wanci lohor bereg hujan. Jadi hawa teu karasa panas teu ngalantarankeun ti koro asa tuhur kacida. Hujan teh manjang tepi ka ampir magrib. Najan saterusna mah ukur ngaririncik. Ajo ngalungsar bari nungguan waktu nabuka. Ku anu araya di imah ge teu loba diajak ngobrol, da geus arapaleun yen semahna keur ngalakonan pasaratan guguru. Diantep we sakarepna. Geus dicipta-cipta, buka teh rek dahar sahabekna. Apan kitu bareto oge ari usum puasa teh. Sagala diaya-ayakeun. Dengan sangu loba rupana ditambah deui ku amis-amis hancengan tajil. Breh deui dengan sangu kabeuki manehna nu ngabarak di warung juru terminal. Nyaeta goreng hayam mah, kere lauk mah, perkedel mah, angeun haseum mah, goreng jamba roti mah. Aduh eta sambel ledok dina coet gede ngabanding jeung rupa-rupa lalab saayakan. Atuh peuteuy ngan kari ngarongkong. Arek kulubna arek atahna. Nginumna citeh haneut dina gelas jangkung. Eureuleu teurab laju disampurnakeun ku serebungna haseup karetek. Gembleng kanikmatan teh. Kitu anu kacipta ku Ajo, mangsa manehna rek yang hareupan buka. Tapi ari nenda emprona, waktu rek asup ka wanci magrib teh, Aki Jaya ukur nyodorkeun sangu haneut 3 kepe jeung ciherang sagelas. Wayah na buka teh ukur ku ieu. Pokna Ajo henteu mairan ngan ukur ngagerantes dina hatena. Aduh, aya kuteung teuing ngan ari si Aki. Teu ngarasakeun kanu sakieu laparna aduh. Tapi dalah dikumaha da memang kitu kuduna. Sangu 3 kepe paling oge ukur sebeuheun hayam jajangkar. Anu geus suruput caina boro-boro ngahudang rasa. Waktu maksakeun udud ge kalah sari-sari pahang. Wanci Isa, Aki Jaya ngajak deui turun ti imah. Ajo teu loba tatanya, cicrik wae nuturkeun. Barang atoh, rek kalebak mah ki. Omong Yusuf salakina usih ti lawang dapur. Ari maneh rek ka mana? Rek ngaheurap ka hilireun leuwih. Sasarina ari tas hujan mah sok liar lauk walungan teh. Tembalna beri nyampaikeun heurap kana tak-takna. Wukur di calana pokek, da luhurna kawas kurung geus eueuh leungeunan. Korang ngadaplok dina luhureun tetepokanana. Lempang patutur-tutur, Ajo nyelap di tengah, ngalengkah di barung lungse. Lantaran tas hujan jalan teh nyaleueur nyajeblog. Ngan untungna teh Ajo geus bisa ngira-ngira tincakeun. Rada apal keneh kana lebah-lebah anu kungsi ka sorang peuting kamari. Joal kasih sileuwi, ayeuna mah beungeut cai teh ngaluhuran, tapi anger we saboga jumbleng. Sok, geura brus kalinya, jang. Lebah dinya we, ka tengah nama laput. Ceuk Aki Jaya bari nuduhkeun. Sanyana rada asa-asa rek brus teh, tapi manehna teu bisa nawar, da memang kitu kuduna tangtuna oge. Para wargi kaum dangu netizen sadayana,
Rupina cageh heula carios Ajo Pitbull dugi ka dieu. Urang teraskeun hanca carios salajengna dina dongeng Ajo Pitbull bagian ka-4. Kumaha saterasna lalampahan Ajo para mitra kaum dangu sadaya? Mangga teras manco dina dongeng Sunda di Capruk Radionet. Mugi-mugi aya hiburan, aya hikmah sareng mangpaat anu tiasa dicandak tina dongeng anu dipedar. Boh bilih aya nu kasabit nami nuju alit kasebat asma dewasa sanes kenging ngahaja-haja mung ukur kaleresan wae. Tekendat sim kuring dada dihapunten kana sagala rupi kakirangan sareng kalepatan dina medar dongeng Sunda ieu. Sim kuring sejamit mundur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.